urang hirup di alam dunia terbuat tina anasir, sementara ruh menang ti alam malaikat murni diasupkeun ka awak urang, kemudian awak urang nate diurusan urang bobolokot bakal daku dosa. Terus bae urang dipermainkan ku setan, dipakai main bola ku setan lantaran aya uulinan setan di awak urang, nafsu kendaraan setan. Cak setan ka urang ngulon, cak setan ngidul, cak setan ngaler, cokot eta duit cokot, nyeun deui proposal nyeun deui, nafsu terus bae. Ayo lah ngeridit, ulah sok gadenge kanu kaharam-ngaharamkeun, tama dipatulmuin haram-haram jaka bagi, aya nu dihalalkeun anak. Ayo terus bae ngeridit, ulah sok hajulang main deuleu batur mah geus diganti deui sia, di haram-haram angel teu bogana naon, ulah dideuleu kos kitu mah. Aya nafsu di awak urang, setan numpakan, atuh terus urang ngeridit. Ulah sakadar ngeridit ya ente mah, cek setan teh aya modal nyeun sorum. Nyeun sorum, kiai mah babari loba murid, loba kawau nyeun sorum babaring ke gerage. Sebulan 2 bulan 1 tahun tuh ujianana sawah nu itu kabeli hayu bae diturutkeun ku urang. Tah eta roh teh ceurik di jero, ceurik aing lain hayang kos kieu lain hayang kos kieu lain.